tay orang teh mulai aku tapi mulai teh mahal 10.000 berasa kieu orang kemarin beli di wetan itu 5.000 naon atuh sia teh menira riweuh kitu nya heueuh atuh cai aku mah ada pasaran lagi sakitu 10.000 nama naik nya hayang murah we tuh kira aku mahal-mahal teuing ieu teh 10.000 sia hayang murah beungeus we naheur di dapur tuh ngarah loba erek salangseng oge. Next day. Duh aing mah utah meuli pembalut nyarekan ieu sepeda ieu kayana ipis deh. Duh kumaha ieu lamun bocor Aisyah geus kunaon deui tiap balanja ngareuwih wen pagawean teh. Ieu pemajikan ieu teh caritana mah keur datang bulan nitah meuli pembalut gitu. Ieu meuni ipis kieu urang sih dicarekan misi bocor gitu kumaha orang membalik misalkan manehna kekeluhan emang kumaha ipisna kumaha nempo neuleuh ka dieu ya tempo we aku siap mana neuleuh ka dieu atunya heueuh jang ieu mah standarana mah sakieu ieu kan murah meulina maneh teh maneh hayang murah bocor pemajikan maneh boboganana geus we cocokan kula mah baseuh. Next day. Pusing lain ieu orang bang beli teh asa teu bubuh wae gitu ka warung dia meuli gas yang masak udah beak gasna anjir teh geus kunaon deui si laing sujang hayu hoyong ngapoe teh balanja teh bener atuh sing bener kunaon emang heueuh jadi ting bocor ting naon ting eusina saeutik kitu duh gas teh kudu kumaha eta cara nyieun gas ngisi ulang buah solusi tak tangtos gabel atuh solusina tia mah ya hayangnya solusina bujur sia we make selang asupkeun kana eta pentil gas tinggal hitut sia nambahan gasnya tidak anger maneh mah lagu kurang kudu dihitutan gitu gasnya ditempakan sangkan ngisi gas dinya mah aya wae Next day. kunaon orang tiap balanja ku tukang warung ku sia diledek we ayeuna aing meuli handbody beda saeutik diledek ku tukang warung emang kumaha jang eta caritana make diledek ku tukang warung urang teh pedah kieu meuli handbody cing teh ka tukang warung teh kitu handbody cik tukang dagang teh ieu nah cik urang teh ieu teh leutik handbody teh tur mahal di harga
hai cek tukang warung teh ngadun kieu ngadek jang sia hayang loba geus we ku jalan tah bodina sia meh herang tah cokor Akan ku sia ujang tah mere. Pemirsa jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Oke, Assalamualaikum.